Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran Basa Sunda. Hidup kungsi lalajo film Laskar Pelangi atau Harry Potter. Dua nanage diangkat tina novel. Film Laskar Pelangi diangkat tina novel Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Anapun film Harry Potter diangkat tina novel Harry Potter karangan J.K. Rowling. Anu hiji tina novel bahasa Indonesia, anu hiji deui tina novel bahasa Inggris. Ari hidup kungsi maca novel naon? Kungsi maca novel Sunda. Judulna naon? Saha pangarangna? Jeung kumaha eusi caritana? Tah, keur nu acan, ayeuna hayu urang leuleuman novel basa Sunda. Mun geus apal, mugia wae di antara hidup aya nu bisa ngarang novel. Ayeuna pek hidup baca novel Demung Janggala karangan Tatang Sumarsono. Kulantaran panjang, ieu dicutat sempalanana. Pek baca sing gemetnya. Anu tadi dibacaku hidup teh sempalan novel Demung Janggala karangan Tatang Sumarsono. Disebut sempalan teh lantaran henteu kabeh dituliskeun. Sabab caritana kahitung panjang, kandel bukuna wae nepi ka 184 kaca. Mimiti diterbitkeun ku penerbit Sivi Geger Sunten dina bulan Agustus tahun 1883. Lamun hidup hayang apal jalan caritana, tang tuwe kudu maca novelna. Sangkan hidup leuwih maham kana eusi sempalan novel Demung Janggala tadi, pek ayeuna jawab pananyana di kolom komentarnya. Sabada hidup maca sempalan jeung ringkesan novel Demung Janggala, sakurang-kurangna hidup boga gambaran kumaha ari nu disebut novel. Ari nu disebut novel teh nyaeta prosa rekaan panjang dina wangun lancaran, tur alur caritana ngaran cabang atawa kompleks. Novel mah biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna leluasa,
Tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Langka novel nu eusina unsur pamoholan seperti dongeng mah. Dina kamekaran sastra Sunda, novel teh dianggap karya sastra sampeuran tina sastra Walanda. Novel pangheulana anu medal dina sastra Sunda judulna nyaeta Baruang Kanu Ngarora karya Deka Ardiwinata tahun 1814. Leuwih ti heula tibatan novel dina basa Indonesia anu judulna Adab dan Sengsara karangan Merari Siregar anu mimiti medal dina tahun 1820. Memeh medal novel dina sastra Sunda mah lolobana pangarang teh ngarang dangding jeung wawacan. Disaprak wanoh kana wangun novel, pangarang teh mimiti loba nu ngarang novel. Tuluy dina tahun 1827 medal novel Siti Rayati karangan Muhammad Sanusi. Tuluy medal deui novel Agan Permas karangan Yuhana 1828 jeung Pangeran Kornel karangan R. Memed Sastraha di Prawira tahun 1830. Anapun dina tahun 1840-an nepi ka tahun 1850-an medal dua novel Sunda anu judulna Gogoda Kanu Ngarora karya M.A. Salmun jeung Marjanah karya Suwarsih Jojo Puspito. Tahun 1860-an karya sastra dina wangun novel beuki mekar wae. Dina tahun 1880-an aya 7 novel anu medal harita. Di antarana Buron karya Aam Amelia, Cinta Pabaliut karya Edi D. Iskandar, Bentang Pasantren karya Usep Romli HM, Rini karya Yosep Iskandar, Ngepung Kahar Muekar karya Adang S, Silam Sijan Kaedanan karya Ki Umbara, jeung Mikung karya Abdullah Mustafa. Satuluyna dina tahun 1880-an medal novel karya-karya Yosep Iskandar, Tatang Sumarsono, jeung Holisoh M.E. ti harita novel Sunda teh beuki mekar wae. Di tahun 2000-an nepi ka ayeuna loba pisan novel nu medal karya pangarang Sunda. Tema caritana ge beda-beda, luyu jeung kaayaan sosial dina waktu ditulisna. Kamekaran novel Sunda ebreh tina rupa-rupa novel anu kungsi medal. Aya sawatara novel Sunda katut pangarangna Gerak Pek Tengetan. Sakitu heula nya pidaran dinten ieu tepang deui minggu payun dina pangajaran anu salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.